Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sifat terpuji nu nomor kasalapan bangsa hate. Wat tawakkulu jeung nu kasalapana nyaeta tawakal. Allahi tegesna ka Gusti Allah Ta'ala. Sebahagian ulama ngamaknaan wa tawakkulu tawakal teh adalah nyarandekna ati. Wa tawakkulu jeung nyarandekna hate alallahi ka Gusti Allah kitu manana. Qala parantos ngadawu saha Ar-Ramli Imam Ramli wa haqiqatuhu jeung ari hakikatna eta tawakal tarkul i'timadi eta ninggalkeun tetegenan alama kana perkara barang siwallahi ta'ala anu salian ti Gusti Allah Ta'ala. Jadi dawuhan Imam Romli mah hakikatna tawakal teh adalah ninggalkeun tetegenan kasalian ti Gusti Allah. Kitu gampang nama. Eta nu disebat tawakal. Kirang langkung dina ayat Al-Quran kecap tawakal teh tertulis 30 kali dina Quran. Rek percaya syukur, terpercaya hitung sorangan. Rek percaya rek ngitung. Gitu orang percaya ka ulama. Jadi kalimat tawakal teh dina Quran disebat-sebat dugikeun ka 30 kali. Naon atuh ari tawakal? Gampilna tadi teh nyarandekna hate alallahi ka Gusti Allah Ta'ala. Urang sering ngupingkeun kalimat tawakal, kecap tawakal, bahkan pembahasan tawakal ge mungkin urang sering nguping. Nganter kadang salahna urang mah jalma biasa anu sering kena ku pohon teh. Maka urang mah dina perkara ngaji teh kudu sering diulang-ulang teh gitu. Sabab saur bahasa pangarsa Akang Al-Burdah mah urang mah cenah lir ibarat cai dina luhur daun tales. Tunda nyorolong deui, tunda nyorolok deui. Ilmu teh kitu. Ayeuna ngaji leuheung isu pake teh pohonna teh bubar. Poho deui. Jadi urang salarasna mah geus teu asing kana kecap tawakal, ikhlas, naon deui? Yakin dan lain sebagainya sering urang ngupingkeun. Penjelasan para ulama ngan kitu orang masuk mineng poho deui. Begitupun karena pembahasan tentang tawakal. Karena tawakal teh adalah nyarandekna hate, maka wihdi kanu tadi tawakal teh adalah af'alul qalbi, pagawean hate, lain pagawean dohir. Maka tawakal jeung henteu hiji jalma teu tiasa ditinggali ku dohir. Kahartos. Sabab naon? Tawakal mah pagawean hate. Kunaon make jeung perlu dibahas tentang tawakal sebab jalma teh nyarandekna atina teh loba sering kasalian di Gusti Allah rupa-rupa aya kalana jelema teh anu nyarande ka batur nyarane kadunungan
Jadi boga keyakinan dina hati nu mere dahar nu ngahirupan urang teh adalah dunungan urang. Sehingga beak urang bakti kadunungan nepi ka poho ka Gusti Allah ialah tanaon salah nyaranena hate. Loba lah jelema anu bebeakan digawe cul itu cul ieu tapi mohokeun Gusti Allah nya teu sadar bahwa hakikatna nyaranena hate teh kudu ka Gusti Allah. Ieu saking jelema cintana kana dunia gitu nepikeun ka poho ka Gusti Allah. Maka ngaji teh keur urang sararea mah keur introspeksi diri. Ya, pan aya introspeksi diri in ka jero lain X lain keluar. Nu dipariksa teh batur urang kesalahan batur. Tapi kudu dipariksa teh diri urang. Kamana salila ieu nyarandekna hate urang dina sagala urusan. Ulah nepikeun ka urang salah nyarande. Aya deui jalma teh nu nyarane kana kemampuan. Urang mah ahli IT, jadi kemampuan urang nu baris ngadatangkeun duit. Hati-hati, ieu nyarane kana kemampuan. Urang mah dan nu matak ngadatangkeun teh adalah keahlian keterampilan tangan urang. Membuat sebuah produk sehingga lamun ditakdirkeun eueuh leungeunnan teh rek kumaha urang. Hati-hati ya. Ieu berarti jelema anu nyarane hatena kana diri sorangan. Aya deui jalma teh anu nyarane kana jabatan. Sehingga bebeakan ngudag target supaya jabatan ku urang kacekel kumaha wae carana. Sebab naon posisi itu adalah posisi anu menentukan kebahagiaan jeung kasalamatan urang. Aya jelema nu kitu. Umpama ieu mah umpama aya jelema anu boga target dina perjalanan hirupna kumaha carana supaya jadi anggota dewan ieu. Baik di kelas kabupaten kota provinsi nepikeun ka pusat sebab naon mungkin sebahagian aya pemikiran bahwa jabatan jadi anggota dewan teh adalah jabatan yang menjanjikan secara materi. Sehingga bebeakan mudah lamun urang teh jadi anggota dewan, ripu atuh di mana? Hati-hati. Nyarande hate hakikatna mutlak kedah kasaha ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kahartos ya. Aya deui jalma teh anu tawakalna teh kana harta. Pedah urang loba duit jadi we tenang hirup teh kalem we. Teteganana ieu salah. Nah, dina hal ieu dina kitab sulam ngemutan kanggo urang sadayana urang balik deui. Salila ieu andai kata aya urang nu nyarandekeun kana pagawean, aduh urang lamun teu gawe di dieu dipecat di perusahaan rek di mana keur udud. Rek di mana keur jajan, rek di mana keur dahar sementara urang teh keur kukumpul persiapan kawin. Akhirnya dipecat. Ari kawin parentah dunungan parentah Gusti Allah. Lamun kawin parentah Gusti Allah kudu nyarande hate ieu teh adalah bakal aya jaminan di saha? Gusti Allah. Da teu ti ditu ti dieu ti ditu ti dieu. Naon sebab? Adapun dunungan urang, adapun perusahaan itu bagian daripada wasilah Allah keur ngocorkeun rezeki. Bentuk nama tadi keur urang sadaya. Kartos. Itulah tawakal. Jadi tawakal teh nyarandena hate. Jadi Allahi tegasna urang mah tong salah nyarande sadayana kudu ka Gusti Allah. Dina zaman junjunan yang mulia Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya kacereoskeun anu
bade ka masjid numpak onta gitu. Ada geus turun tere ka masjid ontana teu ditalian, dikencarkeun, antepkeun we. Saur Kangjeng Rasul nah eta onta teu ditalian, abdi mah rek tawakal ka Allah sagala rupana masrahkeun ka Allah. Saur Nabi lain kitu cara tawakal, cang-cang heula sing pageuh, engke rek kabur rek kitu rek kieu geus urang ikhtiar, nembe sangakeun ka Gusti Allah. Nah maka ulah salah orang nerapkeun tawakal. Karena saur para ulama tawakalna seseorang itu berdasarkan bersandar kepada dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tawakal na hiji jalama berbanding lurus jeung ketauhidanana. Semakin tinggi tawakalna ka Gusti Allah, maka kualitas tauhidna kuat ka Gusti Allah. Kitu patokanna. Lamun lemah tauhidna, maka lemah tawakalna ka Gusti Allah. Dan hubunganna jeung dua kalimat syahadat, lamun ngobrolkeun tawakalna urang masrahkeun ka Gusti Allah, eta teh geus ladang urang ikhtiar anu sampurna. Kahartos ya. Hirup maut, gering, cager dan lain sebagainya hakikatna mah ku urang teh pasrahkeun tawakal ka Gusti Allah. Ngan tong poho urang ge perlu ikhtiar. Urangnya perlu naon? Upaya. Urang perlu naon? Nyareat. Lamun geus nyareat, engke sesana jangakeun ka Gusti Allah. Lamun urang nyaranekeun hungkul kamna makhluk kana ikhtiar salah. Cara kieu, cara jalma anu boga keyakinan bahwa nu nyageurkeun nyeri sirah adalah paramed, nu nyageurkeun nyeri sirah adalah bodrek, nu nyageurkeun nyeri mah adalah promah, lain Gusti Allah. Artos lamun jalma siga kitu berarti ieu mah bersandar kana ubar. Pan urang geus pada apalnya kumaha para ulama ngadugikeun kecap-kecapna andai kata urang gering maka Allah nu bakal ngadamangkeun mah. Dina pada syariatna urang ikhtiar heula. Ulah keune urang mah teu kudu teuing ikhtiarnya gering ge ti Allah, urang nikmati saja. Itu adalah sebuah kesalahan nyarandekeun hati. Dikisahkeun aya seorang ulama Syekh Syakik Al-Balkhi radhiyallahu anhu. Syekh Syakik Al-Balkhi itu saurna dina sejarah adalah murid Syekh Ibrahim bin Adham, tokoh sufi besar. Malah salah sawios daripada muridna Al-Imam Hambali radhiyallahu anhu. Pamit lepat ya, tinggal di dina sejarah. Dina hiji waktos mantenanana diskusi sareng nu janten guruna tentang bab tawakal. Ya. Kantos hiji waktu mah aya protes. Ya. Pedah kieu naros Syekh Syakik Al-Balkhi teh kana janten guruna. Mama mencek bahasa orang nama bagaimana Anda menjalani kehidupan di dunia ini. Saur Syekh Ibrahim bin Adham nu janten guruna, kami mah hirup di dunia teh andai kata diberi rezeki ku Gusti Allah bersyukur.
Tapi samulina andai kata rizkina saeutik bahkan dibere kurang dibere gering kami mah nyiapkeun kasabaran. Eta saur nu janten murid atau mama sigana kirang tepat panginten ari kitu. Nah maka jeung kurang tepat segala. Atuh lamun rek siga kitu mah naon bedana cenah urang jeung anjing. Ketawani kitu ka gurunya. Ieu gambaran ya. Ulama-ulama kapungkur sepuh-sepuh ulama-ulama sepuh andai kata aya masukan aya kritik tinu jadi murid teh lain amok kan. Tampung heula ieu ka mana arah berpikir murid teh kitu. Nah kumaha tuh cek anjeun nu alusna saena mah kieu mama andai kata dibere rezeki anu langkung ku Gusti Allah maka disedekahkeun diwalatrakeun dibagikeun. Andai kata dibere kekurangan rezeki ku Gusti Allah bersyukur. Ngarah naon nikmatna ditambih-tambih deui ku Gusti Allah kitu. Nah ambek teh guruna diprotes juga kitu soalna sejarah digabruk ku Syekh Ibrahim bin Adham dicium anjeun istimewa cara berpikir. Jadi terkadang kudu orang ngangkat jempol kana jadi murid. Pan gengsi teh kolot mah gitu guru mah sebagian pokoknya murid mah kudu sahanapun mama gitu nya. Itu kesalahan gitu nya. Mana pokoknya ieu cium bolak-balik dengan orang ya. Mana mah geus sahanapun urang moal pernah mungkin ngaluhuran gitu. Dina hiji waktos sebetulnya Syekh Syakik Al-Balkhi nempuh jalan sulukna jalan tasawufna saurna dina sejarah anjeunna teh seorang pebisnis besar jaringan bisnisna nepikeun ka di luar negeri hiji waktos anjeunna berbisnis ka Turki saudara. Nah begitu di Turki bari dagang jalan-jalan ningali aya hiji tempat ibadah wallahu alam ting kuil ting naon lah di jerona aya para rahib-rahib anu keur nyukuran sirahna dibarotakan sirahna teh janggotna dicarukuran marake baju disolendang-solendangkeun